fajri jeung fajar jeung subuh satu sarua. Jadi ibaratna menang fi salati subuh. Jadi sunat hukumna maca kunut dina salat subuh. Sunat naon intinya disebutna sunat apa? Sunat apa? Jadi sunat maca kunut dina salat subuh, sunatna sunat aina abad. Sunat abad teh ketika poho urang didinya kudu sujud sahwi. Sujud sahwi teh sujud sabab poho urang ninggalkeun aina kunut. Kumaha lamun arek kunut tuluy urang poho. Arek sujud sahwi urang teh poho. Kumaha eta? Balikan deui salatna teu kudu. Ulah aya ngalih ka makmum. Tadi urang teh teu kunut. Teu kunut jeung imam teh jeung makmum teh. Mangko naon? Meureun kudu balikan deui. Jeung makmum teh balikan deui. Teu kudu. Cukup. Eta mah ninggalkeun sunat abad. Eta mah ayeuna poho gitu. Arek sujud sahwi da bisa pohoan wae gitu. Kumaha teu ari mah masih patut poho. Teu ulang-ulang. Kunon ya imam tahiyat kalila. Sujud sahwi kan sujud aya sujud sahwi. Di mana-mana urang ayeuna ninggalkeun ayeuna sunat abad, ninggalkeun tahiyat awal, ninggalkeun ayeuna maca kunut, sujud sahwi itu. Aya sujud syukur. Aya sujud tilawat. Aya sujud tilawat. Beda eta sujud teh. Jadi lamun aya sujud tilawat, lamun urang sujud tilawat dina jero salat punten itu ulah salah. Lamun maca surat ayeuna al-alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha الله استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا tuti'hu wasjud waqtarib. Lamun urang dina posisi keur salat, wasjud waqtarib didinya langsung sujud. Sok tara di dieu. Pernah baca? Laksanakeun. Eta dina aturanna subuh dina malam Rabu subuh. Eta. Wasjud waqtarib didinya langsung sujud. Bacana sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqasahu bi haulihi wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Udang dirinya anggote udangna itu udangna tetap tadi can ruku. Ulah udang langsung tahiyat. Nah, ninggalkeun rukun itu langsung udah dirinya langsung enak. Terus ke dirinya macana arek inna anzalnahu tartibus surat. Loba mamuna ki hungkul pas didinya ulah mun panjang teuing geus baca qul huwallahu ahad. Ya Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung ruku kita praktek kesepuhan jadi tak kesepuhan. Haji ulama memang ya teu komplit naroskeun kumaha mun sujud syukur dina jero salat jeung kumaha sujud syukur dina luar salat. Ari lebah dina luar salat mah sujud syukur biasa. Itulah membaca surat saja wa hum yastaghfirun. Esotkeun Qur'anna langsung sujud, niat ka ulah sujud itu tilawat Allahu Akbar langsung sujud. Didinya aya 14 tempat dina Al-Qur'an itu sunat kudu sujud syukur gitu. Dina luar salat mah langsung takbir langsung sujud ka sujud di salat. Ngan sakali sujudna udang intinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda sujud ayat lamun sujud ayat tilawat sekali
lamun sujud syukur sakali, lamun sujud ayeuna itu ayeuna punten, lamun sujud sahur mah dua kali. Itu ulah salah, itu kudu ditautkeun, itu sujud tilawah. Itu sujud langsung hudang lamun dina jero salat. Wasjudu waqtarib Allahu akbar. Ka imam kudu wau didinya, ieu makmum ngartieun moal. Wah, ieu makmum moal ngartieun ya. Itu cuma untuk itu kejadian. Ya Haji Buntoro eta sahabat itu diceritain aja rumah datang umroh mana al-Qadha. Sangat saya dapat keanehan sholat di Masjidil Haram. Ada apa? Pokoknya, aneh itu sholat. Ajib sholat subuh saya 2 rakaat. Itu sholat subuh nggak pakai ruku, nggak pakai iktidal katanya. Langsung aja. Cuma balik lagi ke atas lupa kayaknya. Padahal lain lupa. Bener anu teh nyampok. Mata beja lah. Hadirin jamaah sadayana punten ieu itu kuring are maca surat Al-Alaq itu dina aya tungtungna wasbab tadi didinya kudu sujud sahwi, kudu sujud tilawah itu. Jadi wasjud wa qarib Allahu akbar. Didinya baca sajadah wajib lati terus disillati eta baca mana? Kumaha lamun teu bisa baca eta mah sunah. Itu bacaan geus subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu bukan naon eta mah sunat ieu. Jadi tiap-tiap anu 14 sampai aya bacaanana gitu. Ini tak hafal haji kosong itu kosong. Nu sajeuna tak hafal itu dina jadi Quran aya itu surat Quran baheula gitu. Eta sujud tilawah. Jadi pidatokeun aku imam. Maaf jamaah sadayana subuh ayeuna arek maca surat Al-Alaq ye karek hafal kuring teu nyoba ieu. Yang teh pernah aja itu karsa kesarangan gitu. Kesarangan. Ngapalkeun surat Al-Alaq eta sabaraha poe da bukolot teh kudu dibaca samal. Poe itu dicarekan kumaha tinggalkan subuh tu maca kana wajib tanyakeun sunat teh minta dibaca can Al-Alaq maksakeun panala tadi teh bukolot mah itu ningan arek sujud tilawah ikro awal nama ngan tengah-tengah tuh ieu pohon gitu isan itu namanya andai mulai namanya teh bade darah palung bingung yang masuk waktu ada apa anggeus di tengah-tengah ruku kuring dari ruku ning teh sujud sawe pohon teh bisa teu apa cicing bae pun namanya jadi lamun urang baca surat itu surat hukumna sunat hayat dina salat lamun poho ulah lamun poho harus sama tungguan ya ditukakan ngabejaan teueuh lamun poho kabeh lain poho teu bisa itu didinya urang langsung ruku ulang lagi saya cacing wae cacing wae gitu aing bejaan tuh batam ngomong geus ruku itu ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud bingung di kota anak teh itu mereka bejaan pun anda poin waduh imam nyiksa ka aing koya acan tadi bejaan teu bere nyawa satu karolet besar dua nurutna aing jadi imam bokeh langsung ruku itu bentar lamun maca surat naon bae aya poho langsung ruku tapi ulah dituntungan poho euy Allah atuh batal itu pohonya mau diteruskeun kan masih meuli Allah eta maca surat Allah teu kapanggih jeung wasjud wa kali eta kenapa diancam kuring dia surat Al-Alaq teu nepi pokona dilangkah we geus gitu pokona mah teu apa tungtung dihafalkeun wasjud wa kali langsung sujud wa eta kepraktikan mah degdegan jeung jamaah degdegan tapi tentang degdeg poho deh tadi mun mah sujud teh sujud langsung udah gimana teh sujud ayo ka dieu antar aduh kumaha ieu teh daripada autan rumah geus langsung lah nu biasa lah mereka praktek kita praktek jadi dibiasakan jadi ku biasa jadi biasa bisa biasa ulah ayeuna bisa teu
biasa ngode itu ngode norok toko biar itu langsung lapar yang lah daya kunut aina subuh hukumna sunat wa mahalluhu ba'da ruku' min ar-rak'atil akhirah tempatna aina kunut sabada ruku itu tina rakaat akhir rakaat kedua itu semua daya rakaat aina katilu itu wa kana fi witrin nisfil akhir min Ramadan sunat abad hukumna aina kunut dina witir dina saparo akhir bulan Ramadan jadi tanggal sabaraha tanggal 16 pan eta witir nisfil akhir nisfu setengah akhir itu nisful akhir jadi setengah berarti itu ayeuna tanggal genep itu dan seperti ayeuna itu apan dina upeti berarti mah aya nisful awal aya nisful tsalits aya nisful akhir itu punten dina peti sapenting teh aya itu ayeuna nisful lail teh lain jam 12 itu jadi jam 12 kana punten lamun nisful lail jam 12 gitu lamun ayeuna nisful salis ya itu nisful salis teh jam 3 nisful akhir nya eta mah subuh masih kena penting gitu tah ieu lamun ayeuna itu dina bulan Ramadan teh witir teh nya eta tanggal 16 gitu batak di Banten mah aya pasar kunut lain tanggal 15 tanggal genep Allahumma hdina jadi dina ayeuna kunut witir lain akhirna lain gitu tadi dia wakhtiro istihbabuhu bi witri jami'is sana macana sana itu sana setahun jadi ayat al ikhtiarat sunat witir bi jami'is sana dina ayeuna saumur hirup itu sunat witir ayeuna itu ayeuna bi jami'is sana lima sabata anil hasan itu hadis ditetapkan di Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala jadi hadis di Hasan putra Sayyidina Ali radhiyallahu anhu allamani jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalimatin aquluhunna fil witri jadi lamun witir ayeuna saumur hirup selalu urang maca witir gitu dalilna itu ayeuna cek Sayyidina Ali ti Hasan putra Ali mamatahan ka kaula jadi eyang kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri itu sok witir jadi lamun urang arek witir dina setiap waktu silakan dalilna aya itu lamun aya dalil alusna mah tong aya dalil gitu pokona mah kolot ngalakeun kitu pake urang teu kuna naon dah kuna sunat jadi masalah sunat mah ulah sok di masalah arek bae dipake silakan henteu naon dengan sakali mah urang kudu ngalaksanakeun minimal supaya diaku ayeuna ku anu nyieun kawal itu nyieun kawal lamun aya kawal ulama itu di dina aya hadis Rasulna walaupun teu umum tapi urang dipake sakali mah urang diamalkeun supaya urang ayeuna diakui mungkin ku ayeuna jalma anu nyieun kawalna artina menang syafaat di para ulama ieu aku Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait itu lamun salat sarangan tadi imah nyomat diri nyomat eta launan bari beurang di koma enang jam 7 itu bapak lagi apa duha ngomong bae kok pakai kunut duhanya kunut najila hari pinter mah bisa bela salat subuh hari budak nanti ngesunah hari babana kekarak sholat eta kumaha urusan budak geus sholat hari urang sholat kekarak sholat jam 7 era nama tadi budak mah ayeuna sing ngomong itu bapak semalam nonton bola
lain wiridan musim kita nonton bola kagerowan jelema nonton bola batu mah di Cianjur riweuh teu bogeun imah ieu mah di urang nyantai nonton bola wajib sunah eta teh wajib pikeun urang mah sekarang kita tadi lembur di Sleman kan jamaah di Sleman itu wajib buru-buru ngaji lagi jam 8 kayak main bola siap main bola ngaji mah ngaji eta aya di Sleman karena dia kan nanya kita ini penting karena aya main bola daripada ngaji eta tahajud mah sunah hukumna muakkad itu eta urang batu nu keur baringung di garot urang nguruskeun main bola we pas saya menang tim yang panggula-gula itu jadi mumpung kami buat teh lamun ayeuna di barang teh yo ayeuna ngobrol kayak panggunana gitu lamun ayeuna teh aing berarti kalewat ayeuna kitu eta jamaah soalnya dari sing biasa kena ka aing itu jadi doa kunut artinya wa tawallani biman tawabalik bima waqini syarra ma lamun sorangan macana waqini Allah mahdini lamun jadi imam macana Allah mahdina sorangan mamun teh mamun sorangan ajeun teuing Allah mahdina we itu urang mamun zaman dua anjing anak yang majikan itu urang macana kunut Allahumma mahdina biman hadai bapak saeutik atuh pamunangkeun abdi hungkul sorangannya Allah mahdini kumaha we dah kumaha we itu hari pemajikan nganti hari salahina bodoh diusir ku majikan teh kumaha we kalau kita cerewet gandeng awalan sarua eta Allah mahdini pikeun nyarira Allah mahdina pikeun urang jadi imam itu lain aku tunggu lah saudara itu doa masyhur ti Kanjeng Nabi jadi doa Allah mahdini teh doa masyhur ti Kanjeng Nabi tinggal jadi masuk teh kalakuan Kanjeng Nabi sok maca doa kunut ketika dina salat subuh padahal doa umum ya teh itu walaupun lain dina kunut subuh dibaca doa biasa oke urang aya menang hidayah lamun teh urang di hiji tempat itu dipersilahkan berdoa kepada Bapak ini urang ulah rusun itu langsung boleh saya berdoa itu jadinya bisa alhamdulillah wassalatu wassalamu Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Oi subuh kajeun berada daekeun we sarua. Jadi doa mah lain doa subuh unggul, ngan umumna eta doa dipake salat subuh kunut subuh. Itu lamun didoa lamun dipake doa di darajaban dina muludan hayang ear mah baca we eta. Doa telah dipilihkeun kesimpulan Allahumma hdina biman hadait. Ngaliwur Tengalinur baca teh kawan itu Haji Mansur geus ge ieu mah aya acara baca mesti jajan di Haji Karim nan kuat karena batu sadari urang ulah sadari main sabar ulah gitu tadinya wakina syarra maqadoet eta aya menyebutkan punten ngawam eta teh punten wakina syarra maqadoet fa inna taqdi wa la yuqda eta ngalam jadi ari ngalam teh sana bahasa sana ari sana teh ngalam itu launan ciki kaot imam oge di dinya launkeun macana itu jadi barang makmum baca imam oge baca hiji kaot cek hiji kaot mah tetep kalikeun imam jadi si makmum jadi amin da jadi makmum gitu jadi posisinya silakan lamun jadi imam paina takdi ya meunang ditarikeun meunang dilaunkeun lamun dilaunkeun si imam jadi makmum oge maca masing-masing itu arek amin naon teu bisa amin amin ada ulah taswis ulah aya ganjang teuing fa inna taqdi wa la yuqda alai amin wa innahu la yazilu ma walait amin yumanto amin guru amin guru aya buruan oh diterang ke guru wala yazilu man adai tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadai astaghfiruka
meunang nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina wasalla di dituna kadituna macana wasala lamun wasalli wasalim apa eta atap madi kana fi'il madi itu wasala fi'il madi ke wasalam lagi kudu aya madi keneh gitu. Wasalla macana wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wasalli kadinya wasallallahu wasallim eta shalawat shalawat teh penting dina aya kunut eta sunat disebutna sunat shalawat akan Nabi ka ali Muhammad jeung ka shalawat lamun teu maca eta geus waktu ilahi teu maca shalawat eta hukumna aya itu ninggalkeun sunat Ahmad sunat akhir aya di akhir hayat urang kudu sujud sahwi gitu. Wa amal kunutun lin nazilah fa yustahabu fi sahiril maktubah. Anak kon ari kunut nazilah teh kunut sabab diturunan musibah balai yustahabu teh penting yutakadu dipentingkeun pisan fi sahiril maktubat ay jamil maktubat dina sakabeh waktu hatina meunang kunut nazilah dina ayeuna tiap-tiap salat ayeuna anu 5 waktu itu eta kunut nazilah. Jadi lamun urang ayeuna di mana-mana diturunan musibah dina Rasulullah SAW dina keterangan aya kakalahan dina zaman Rasul ayeuna seueur musibah taun gitu zaman Rasul zaman ayeuna gempa Rasul ini zaman Rasul aya gempa didinya kaum teu ngawaro akibatna gempa seperti aya kejadian itu aya di zaman Rasul loba musibah didinya Rasul selalu ngayakeun kunut sabab turun balai didinya supaya urang ulah diturunan balai Allah Subhanahu wa taala di lingkungan urang di masyarakat urang disitulah sunat urang aya maca kunut nazilah yustahabbu fi sahil maktubat panjang gampangnya nanti itu set jadi kita biasa masih tunggu binahwi Allahumma arhamna wa tubina wahfadna wansur wa farrij anna wal muslimin Allahumma qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wal akhirah apa mah musafal mah kurut nazilah Allah ada Allahumma arfa'na wa qahfa'na begitu dudukan orang embung diturunan balik Allahumma arfa'na al-qahta wal ghala wal jur wal fitan wal waba wasair anwa'il bala min biladina khassah wa min biladil muslimin wa jatim Allahumma arfa'na syarra tagin wal bagin wal zalimin wal mudallin eta kunut nazilah Allah hadda anu dilakukan itu jamaah di Muhammad di Subhanahu itu mesti dijaga di mah Allahumma arhamna nu mana apa cekap ya Allahumma gfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim cukup saja itu Allahumma gfir lana ya Ghafur Allahumma gfir lana ya Ghafur ya Allah hampura dosa abdi ya Allah di mana-mana diturunkan balai Gusti abdi maulah hampura Gusti ya sakampung ayeuna baprat teh loba dosa loba teh ulah diterjemahkeun amin Allahumma gfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim ya Allah berikan kasih sayang irhamna ya Allah bika sayang bikanya akhir ya Allah itu cukup sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim Allahumma arfa'na Allah kepanjangan itu ayat pernah beruas di situ ngebahas tentang kunut nazilah dibahas kiai kumaha kiai mah duit eta kunut nazilah abah mah moal make naon sababna sok eta dina ibtidal eta teh rukun qasir naon rukun qasir teh rukun pendek itu rukun pendek teu meunang jadinya maca nah didinya sanajan bari rukun qasir dina ibtidal dina ibtidal atau dina rukun qasir tapi didinya walaupun rukun qasir dina maca kunut ayeuna
itu kunut ayana sunat abad kunut anu kawari nu biasa jeung kunut najilah walaupun dina kunut ayana dina rukun qasir eta hukumna menang jawaz itu tinggali di muka lamun bulan puasa di muka kunutna luar biasa panjang tapi kena saparapat jamna itu kena naon eta panjangna kita masyarakat ada sobat-sobat ayat walaupun rukun qasir loba maca kunut untuk ayana menjaga musibah balai dirinya diperbolehkeun ayana urang kunut najila kunut sabab ayana diturunkeun balai supaya urang dirasa Allah Subhanahu wa taala tina balai mudah-mudahan ya Allah kuberkana urang ayana ratibul atas pengajian minna Allah Subhanahu wa taala musibah anu bakal kena ka urang ka kampung urang mudah-mudahan sing dijaga ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin.